Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai barudak, kumaha kabar hidup dina dinten ieu? Mugia hidup saterasna aya dina kaayaan sehat walafiat. Tetap semangat diajar di bumi. Alhamdulillah sapertos biasa unggal dinten Rebo urang tiasa patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Namun satu acan urang kana materi hayu urang ngadoa heula sasarengan. Ngadoa mangga dikawitan. Ngadoa beres. Amin ya robbal alamin. Barudak dina dinten ieu urang masih diajar bahasa Sunda dina tema nu kagenep nyaeta ngirit energi atanapi hemat energi. Naon tujuanna dina pangajaran dinten ieu? Tujuan dina pangajaran dinten ieu anu kahiji, siswa bisa metakeun paguneman kalawan merenah. Anu kadua, siswa bisa nyebutkeun ngaran pakakas nu make energi listrik. Anu katilu, siswa bisa mikawanoh kandaga kecap basa Sunda. Eta tilu tujuan pangajaran anu kedah ku urang dihontal dina dinten ieu. Hidup parantos siap? Pami parantos mangga dangukeun, regepkeun naon materi anu bade ku ibu didugikeun dina dinten ieu. Urang kawitan. Barudak hidup tangtos masih emut naon eta paguneman. Paguneman teh upami dina bahasa Indonesia mah disebatna percakapan. Biasana dipraktekeun ku dua urang atawa leuwih. Tah, ayeuna urang bade diajar paguneman. Aya paguneman antara ira sareng mamahna. Kumaha carana maca paguneman? Mangga ku hidup ditinggal dangukeun ku ibu bade dicontohan cara maca paguneman. Regepkeun nya barudak. Ira tos emam wasuhan wadahna. Muhun mah. Ira teu kenging digelontorkeun teras ari cai nuju teu dianggo mah. Tuda pameng buka tutup wae keran mah. Apan cai teh awis. Muhun atuh mah. Wayahna urang kedah ngirit kana cai. Anggo saperiyogina wae. Naha mah di bumi nin mah cai teh teras we ngagolontor. Apan eta mah cai di gunung langsung kana susukan teras kapancuran ditampung di balong. Urang mah di PDAM unggal sasih kedah mayar. Janten upami dihahambur teh bakal ageng mayarna. Oh, panginten atuh. Ti ayeuna mah ira bade ngirit kana cai mah. Hawatos ka mama supados mayarna teu ageng teuing. Tah, kitu cara maca paguneman. Tugas hidup, mangga ku hidup paguneman ieu dipraktekeun di bumi. Kenging sareng mama, sareng apa, sareng teteh, atanapi sareng aa tiasa ku hidup dipraktekeun. Engke ku hidup di video ulah heula videona kintunkeun ka ibu guru. Kahartosnya barudak urang teraskeun deui. Ayeuna urang diajar nyebutan barang-barang atanapi pakakas elektronik. Tiasa ku hidup ditinggal tina gambar anu kahiji ngaran barang atanapi pakakasna nyaeta komputer.
Komputer ngagunakeun energi tina listrik. Anu kadua nyaeta gambar handphone anu biasa ku hideup dianggo kanggo diajar di bumi. Handphone ngagunakeun energi tina baterai. Anu katilu nyaeta radio tip. Tah radio tip ieu tiasa nganggo energi tina listrik atanapi tina baterai. Tah tugas hideup ayeuna pek ku hideup sebutan hiji-hiji ngaran pakakas nu aya dina gambar. Aya 5 gambar anu kedah ku hideup disebatan naon ngaranna. Anu salajengna urang mikawanoh kandaga kecap. Aya sababaraha kecap anu ku hideup kedah diapalkeun harti tina kecap eta. Anu kahiji kecap awis. Awis teh hartosna hargana mahal. Anu kadua kecap baterai. Hartosna barang anu bisa neudeun energi. Atanapi dina basa Indonesia mah disebatna baterai. Anu katilu kecap dicas. Hartina ditambah energi baterena atanapi listrikna. Anu kaopat digolontorkeun. Digolontorkeun teh hartina dikocorkeun tuluy. Atanapi dina basa Indonesia mah terus dialirkan. Anu salajengna nyaeta kecap lantera. Anu hartosna lalampu atawa damar anu biasana dikurilingan ku kaca. Tanapi dina basa Indonesia mah disebatna lentera. Anu terakhir kecap naheur. Naheur teh hartina ngasakeun cai atanapi dina basa Indonesia mah disebut memasak air. Tah kecap-kecap eta pek ku hideup engke apalkeun naon artina. Tiasa kahartos? Tah barudak rupina pangajaran urang dina dinten ieu dicekapkeun dugi ka dieu. Hatur nuhun hideup parantos kersa ngadangukeun materi anu didugikeun ku ibu dina dinten ieu. Hatur nuhun oge ka ibu sareng bapa anu parantos ngabimbing putra putrina salami diajar di bumi. Ulah hilap ibu ngemutan deui hideup taat kana aturan protokol kasehatan. Ulah hilap jalankeun 5M-na. Mugia urang saterasna ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala aya dina kaayaan sehat wal afiat. Wilujeng patepang deui dina pangajaran salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.